Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul Huda, taat hebat juara. Ya barudak Sabilul Huda khususna kelas 5. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Mudah-mudahan sehat sae sadayananya. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pendak deui sareng pelajaran bahasa Sunda nu dinten ayeuna insyaallah urang belajar maca sajaknya. Yuk dibuka heula bukuna halaman 70 dina buku bahasa Sunda. Pamitos dibuka urang sasarangan belajar baca sajak bahasa Sundanya. Yo urang ngawitan wae nya ke upami atos rengse sok diturutan engke videona dipidiokeun nya. Engke kirim ka ibu videona. Yuk urang ngawitan wae. Mun tea mah jadi manu karya Nala. Mun tea mah jadi manu kumalaya ngadongdon musik lu kaleuweung kalengkob poek mariksa lembur sorangan. Naha leuweung jeung kakayon masih weuteuh teu diguna sika leungeun jail. Bongan aya bejana mun hujan cai umpalan palid sakarep-karep di walungan mawa sarah saabrulan da cenah leuweungna rusak. Mun tea mah jadi manu rek disaba lembur nu anggang tidayeuh. Naha nya pangeusina hirupna makmur rea alaeunana rea dahareunana. Kebon ngemploh ku peplakan nu salubur ingon-ingon rendang di tegalan gempul nyatuan di kandang. Bongan aya bejana nu di lembur tagiwur ngarep-ngarep raskin kintunan da hirupna sangsara teu bebeunangan. Mun tea mah jadi manuk meureun teu kudu ninghak ceurik nyaksian lembur sorangan pasiksa ku pajamanan. Mung sakitu wae contoh baca sajak ti ibunya. Mudah-mudahan tiasa dicontoh mangga sok tugasna. Nah sok ayeuna contoh atau tiru sajak nu nembe ku ibu dibaca teras dipidiokeun kirim ka WA nomor Budelis. Mung sakitu wae pelajaran dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilul Huda, taat hebat juara.